hirup mah kedah puguh AIU na hadirin. A na aturan, I na hitungan, U na ukuran. Hapunten dikiekeun teh ameh tereh apal. A aturan, laras ieu anu bade dipidamel teh kenakan aturanana atawa henteu. Aturan agamana moh aturan dari gamana. Jadi kedah aya landasan anu jelas, insyaallah bakal lempeng jeung bener. Sabab anu diutamakeun ku urang ge karidoan Allahna. I na hitungan, hitung-hitung waragadna, nah antos mateng teu acan persiapanana, nah antos mateng ilmu sareng biayana teu acan. Jadi ulah gurung gusuh teu puguh, sing cermat ningali situasi kondisina. Lamun entos siap sagala rupina namanya bereng, insyaallah pada melan bakal hampang jeung gampang, enteng jeung ringan midamel, bakal rapi hasil. U na ukuran, ukur kemampuan diri urangna. Nah ieu teh mampu atawa